Dah, dah aing teh. Sabut mah tragedi itu kan bon kita teh. Sampai dah aing bogor. Anak dunungan. Tak geulis. Deui si Neng lah. Ore we. Aduh, sendalnya rendok. Si Neneng deui euy. Enggak. Misalkan macet orang yang hiji nih. Tenang. Hiji pokoknya misalkan Neng, Mama, tadi ngerang mau ngobrol. nah, kira jadi deh ya. Dua deh. Soknya. tuh si Neng euy. Ayo nanti mati. Nya dia gerak mama terek ngobrol. Naon? Apa neng? Semenjak si bapak teh aya teh, mama teh asa karasa dia teh meureun karasa ku si neng ge nya jadi teu iseun. Ayeuna mama teh hayang gara-gara boga minantu, hayang gara-gara boga incu. Ditingali si neng teh nu ngalong teu aya ieu teh. Mama teh bade naros ayeuna teh. Ari neng teh sararasa terus geus kabogocan sih. Mama mah asa semu hariwang ningan. Neng mama baru-baru ngimut anu kitu nyamarnya saeuna mah neng mah nyaresep na kieu wae mana kieu ge neng pacan lapas na kieu. Cih, ulah gitu neng. Wajah negara neangan kabogong mama geus hayang boga minantu, hayang boga incu. Duh mah kira nya slow kalem. Ih, si neng mah papatahan teh. Ih atuh mah da meureun teh acan waktos na kumaha atuh. Ai mamah mah teh hariwang bisi si neng aya nu ngaheureuyan, aya nu sirik, aya nu ti kulon, ti kidul, ti wetan, bisa anu ngaheureuyan. Mamah teh nya maksud teh hayang ngajak neng tatanya gitu. Pertanyaan neneng apal teu tempat pertanyaan atau kumaha pernah ngadangu teu? Teh ih katanya naon atuh mama sih neng teh ngerti. Kasahatunya mama nanyakeun. Kasih Casno gitu. Casno! Aku pingin banget keluar aja. Gitu. Casno! Gimana sih neng si Casno? Di kebon mah tadi Casno! kadangun meureun masing tarik atuh ih. Casno! Ini sudah dunungan ngegerawan sih. Naon deh. Yang gitu. Adieu di geruan kita tadi mah itu. Naon Nemalan nih? nemalan. Kebaban. Bu. Assalamualaikum. Salam sok. Kumaha Bu? Aya naon? Mun kieu naon ya? Ibu masukin geruan teh.
sugan maneh apal gitu tempat pananyaan atau naon gitulah ibu teh hoyong naroskeun gitu si Neng hayang gara-gara boga salaki yang boga kabogoh intina mah lah apal meureun. Oh, nu kitu mah gampang atuh Bu. Lah, gampang nyabi mah hafal. Si Casno pinter terus sia-sia ibu gini mana teh Bisa aja Bu. Hafal orang mah. tenang kan diberi bonus. Iya Bu. Ya, nak belah mana i mana i non tempatna apal teh eta tempatna di mana? Pokokna mah Bu, di Palih Tonggoh di Batu Ageng. Apalin ibu ge lah, tidak sok mungkin kapal ieu. Palih Tonggoh pokokna mah. Saapal abi di dinya mah hade sadaya manjur pokokna mah. Moal kata gagal, hade pokokna mah. Oh gitu. Nya Bu, makana lah cobian we ka Palih Tonggoh. Ayo neng asong kan itu ya jeung mama yuk. Iya, gimana tuh mah? Iya, neng jang masa depan. Ayo. Iya. Iya, mohon Bu, lebih cepat lebih baik pokokna Bu. Sok cobian we geura. Ayo neng ah. No, tuan imahnya. Mohon Bu, mohon. Alah aing mah ikut buru-buru ka ditu euy. Manya aing lompat ke itu. Ayo neng yuk. Sendal mama mananya? Ah, baiklah nih kita. Barang pun. Aing mah kudu ka tieur aing mah euy. Untung si ibu cantik ka dieu. Ini aing di kita. Mana atunya si Casno teh mah geus capek mama teh. Nah, dia macet neng dia ulah teuing. Ih. Aduh. Si ibu geus ka dieu deui. Tah. Nih. Ieu meureunnya. Mau cek si Casno teh. Apa nih urut kembang meureun batur gari dari yang meureun? Nah, aing mah aku. Sini. Assalamualaikum, Mbah. 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 Astagfirullah mama. Nah, rewasan mama gini rewas. Wah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya naon? Si lain datang ka dieu. Kan kieu Mbah. Abi teh masa datang ka dieu teh hoyong naroskeun pijodohan budak abi teh. Pijodohan budak abi teh tos caket apa teu acan. Pijodohan budak mah geus deukeut, Bu. Malah mah geus aya di imah oge. Istilahna di Ciduhan. Pamokot di Bedog Taliwat. Lah, nu leres Bapak. Da di bumi abi mah nya Neng. Teu aya sasaha dengan abi sareng si Neng. Aya ge eta ge si Casno. Si Casno ge pan eta mah kitu ge pembantu urang. Piraku kudu jeung si Casno.
Tah eta pisan pijadol budak ibu mah. Tiraku atuh Mbah, budak abi kudu kasih casnokeun. Atuh meureun urang era ku batur, beungeut urang eka manakeun boga minantu ka pembantu jika si Casno. Moal ngerakeun ieu. Da bakat pibeunghareun eta teh. Malah mun teu didaekeun oge kudu dipaksa. Sabab besi eta teh mau rumah tangga deui. Apa deui cenah nih? Lamun lain kasih Casno. Si Casno dapat beunghar ieu. Beunghar. Naon teh teh? Sadang ngomong-ngomongkeun karewesan juga beralik tah geus bogoh eta pijodohan mah. Ngan kade omat ulah luak dieu ka tukang peupeujeuh. Mohon atuh Pak, ari kitu mah panginten abi bade wih heula. Hatur nuhun. Mangga Mbah, assalamualaikum. Dah kowe katipu. Aing kawin ieu mah euy. Kawin tulis. Aing kudu lompat ieu mah. Bapakna ada ka ditu. Itu si Tasna. Oh no. Tasna dia. Kumaha, Bu? Ieu. Heuh Pan. Ibu teh tadi geus anu cek maneh teh titah ka ditu teh ya. Muhun. Ai maneh geus di mana ieu? Ngamekeun cai, Bu. Coy, emang saat? Abi teh bade gegero. Hmm. Ada yang teh caina saat geura, Bu. Duh, Sentil sia. Iya. sakit Bu atuh. Duh. Iya. Tadi teh cek si Mbah itu teh cenah. Ibu teh geus Banyak, mah, Bu. naroskeun. Si Eneng teh pijodoheunna teh jeung maneh. Kumaha daek? Masih usap heureuy. Iya bener. Heureuy Bu mah. Astagfirullah. Bener. Kumaha daek teh? Pokona mah kudu ye. Ya payah nanya kudu daek ka si Eneng, da cek si Mbah ge. Ah, tuh Bu hareuseun teuing Bu. Iya, kana nyumput kadinya atuh. Iya. Mana kudu daek pokona mah. Kudu daek. Nya. Awas ya mun teu daek. Ya Bu. Hayu aya nama milu. Aya nama cuang isukan cuang kawinkeun. Aya tara boga incu. 3, 2, 1. Jangan lupa dukung Acil Project. Kate. Iya. Di Oke, gimana komentar kalian? Mas, jadi gimana sekarang Mas? Sekarang karena batunya nggak ada, jadi ganti pakai sawah. Bukan batu akik, jis. Mas, makan apa Mas? Permen atau bunga itu Mas? Cemilan. Kayak kunti Mas.